tina wanci nuka tukang gubragna urang ke alam dunya dirojong ku sagala usaha si emak mengaborojolkeun urang ke alam dunya ruy kesang ngerucuy tina awakna wor ngagor getih ni sakitu lobana rembai cimatana ngalahirkeun urang ke alam dunya najan nyawana aya dina tungtung poe harita teu aya rasa sieun dina diri si emak ku hoyong ninggal tur ngarawat putrana koceak sora budak ngoceak cerik tarik ret ngaleret panon si emak ninggal budak nu ngaborojol tina rahimna tetep dedeh panon si emak ninggal urang sadaya bari nyeletuk tina hatena Gusti cembarkeun manahna gampilkeun tina milari sandang panganna panjangkeun yuswana sehat salawasna kecelak cipanon si emak tekuat nahan bagjana tekuat nahan sedihna dina dinten harita bagja anjeunna gaduh urang sadaya nu diarep-arep di saanggalna dur poe harita anjeunna jadi emak kanggo putrana si emak teh teu aya rasa geuleuh ngurus urang sadaya basa urang ngising teu aya rasa jengkel dina hatena ngombehan urang tur ikhlas najan si emak nuju ngahuap tuang marengan teu sapertos urang ka anjeunna nu sok ngarasa jengkel pami dipiwarang tur sok ngalawan mun dipapagahan geuning kanyaah sareng pangrobanana teu bisa diitung ku angka teu bisa dicaritakeun ku kata wanci ka wanci pinuh ku kanyaahna tina urang angkatan ka mana-mana tina milari usahana tina sagala rutina anjeunna cicing lain cicing diuk lain saukur diuk tapi hatena ngagretek ngadoakeun urang sadaya geura ku urang emutan tos sabaraha kali urang ngecelakeun cimatana tos sabaraha kali urang nyarikeun hatena geura ku urang penta hampurana mengpeung si emak masih aya di dunya cik tempo batur nutus teu aya kolotna naon anu rek dipasihkeunna lamun lain saukur doa.